Karena aya cager. Ka mana teh ya? Tok ngeuleun-euleuh. Aya bae aing mah disaung bae. Sesorang benai di dieu nai. Kita kadeuleuh aing ieu duaan. Bener nai. Aing kadang sok rada miring otak. Nai hayang ngopi jeung nai. Mun sia asana kuari ieu aing sih. Hah? Rada gagah kuari mah, rokok ge 2. Dua? Lah tuh 2 ge nai. Biasa ieu mah. Saya gawe di mana? Hasil usaha. Gawe di mana? Gawe atuh gawe mah moal bere nyaho sih, sanjari bere nyaho ge jamal nyaho. Atuh gawe mah jauh sih nai, tuh lumayan lah. Bisa ngarokok jeung ngopi mah. Tapi teu gawe nai. Aing nganggur di dieu bae mah di kos bae. Tapi nganggur ge loba job meureun. Job naon? Lah, Nai bawa kopi dulu, nai. mana kopina? Ieu mah urang aya pantang mau kopi ka dieu, mau rokok doang. Iya rokok 2 bungkus, kopi mah eueuh. Atuh aing mah teu boga lah. Aya boga kopi mana seduh ben nai. Pang seduhkeun, hayang ngopian ye. Bira ge. Lah sia mah ieu bae. Nitah-nitah bae. Hampuran nai, pangkara kadir nai, hayang ngopi. Ampun tuh nya. Oh, hampurannya. Anjang. Parah panamu ka dieu langsung nitahan aing bae. Ya, Idi. matik banget China. Pan, jadi sih Cina nai. Omong lah. Lumayan lah. Ampura. Nuhun ya. Udah ngasan heula. Abis teh nai. Cina teh loba sih. Tadi sana hayang nyaho nai, pagawean aing geus kumaha. Oh, Sebenarnya mah pagawean aing mah emang lumayan sih penghasilanna. Atuh aing mah direktur biasa. sih bener, Mam. Atuh iyalah direktur, atuh pan sakola ge pan lulusan SMA. Jadi pan aing diasupeun pan kolot aing jadi direktur keuangan ieu mah. Ieu tah. Atuh alhamdulillah bisa sukses ieu. Tuh rokok ge 2 bungkus. Ieu mah lain sombong ieu mah nya, lainnya. Wah! Wih, boy, ulun di boy yuk. Yung mas kuya. Ampura, boy. Kali. Sudah kurang tuh. Ini harga bentuk lah. Mending ka budak yuk, orang ke pos. Kita belain kita. Tiga rokok ya. Kan budak di pos mau rokok, semeta di pos itu. Yalah, di dieu sih ya. Ayo, baru tuh ayo ngapain bontot tuh. Kan begitu ayah budak. Ini ada bedanya nya. Ah, boy, budak ayah li di pos. Nah, kepercayaan banget. Imam, sebalik sih Ai, mana ye. Sehat. Alhamdulillah. Jadi iya nambah kasep bae ieu. Ngarok. Wah, 400 ngerokok sih. Salaman heula batur mah. Tadi aing ngomong geus hase meureun ngarokok. Ya korekna ya. Untung ini ajak kapos budak ayah lin. Lamanya. Ih, sehat boy. Lah, lambat. Boy geus kawin boy. Beda ulah kana nanya aing. Ngopi lah. Ngopi atuh, maca rieuh. Telepon. Mantap. Kunaon eta leungeun? Ngopi jam naon? Jam atuh jelas lah. Ieu kemari ya jam anyar ya. Ajak atuh aing yo. Dengekeun heula. Ieu kemari urang meuli jam di Singapura bulian 2 juta. Wadaw. Pakai ge. Ulah. Hah? Mau cocok Tahu yang lain lah. lah. Beda sihnya. Coba lihat, Bang. Dik. Jika tuh, jajana. Ajak sih lu. Emang saya nganggur? Oh. Mau rokok ngopi menta. Islang, soal pipiring lu gawe. Ieu mah khusus gawe nu jemaah atasan ieu mah. Sohoreun sia. Sariah tuh kumaha tuh boy. Atuh di mah lulusan SD kan nya. Atuh aing mah pan lulusan SMA. Jadi beda tingkat nage. Atuh aing ge bisa. Bisa naon lah. Sakola ge di SD lulusana. Lulus SD semua. Tang ngarokok tah. Biasa teh tang ngopi. Anak mangge. Gede. Anu telepon boy. Ih, bos. Gedeng heula. Enggak sih ya. Bos besar ya, bos keuangan. Gedeng. Ya, bos. Ada apa, bos? Oke, siap. Nanti saya akan kirim ya. Siap. Oke.
Siap, hari ini saya kirim. Ya, siap. Masih bos ya? Wih, hampurannya. Biasa, orang masih kena tugas meeting, ya. Jujur main dirinya. Wih, Jujur mainnya. Stein tamah, rokok mah isep bae, tenang, lobaknya di lemari. Isep isep. Assalamualaikum. Kono juga aing bel boy. Ih, jangan bae naik. Macam-macam. Jangan bae mah. Aing tegawe nah. Iya, ih. Serius bungkus boy. Main korek nabet pula. Kamu sih sore teh. Woi, atuh rokok be mana korek na aing. Cai non. Lunjak. Lunjak. Ah, si boy. Tua ini dia. Oh, sarakan. Baik lah. Balik ini tuh. Lumayan. Rokok aing. Yang 2 bulanan sedang. Nai, kadi. Amal gandang dah kadi. Woi, Bong, ai mata orang. Abe binan bae. aing beneran itu boy sih ya. Keding. Cek banget sih boy enak balik. Aing dari ragan doang. Hah? Enggak dicuriga nih. Kasaha? Oh, Lin. Tadi cara mah lain besar ya tegawena. Itu kumaha tuh ya? Selidiki yuk. Terus Selidiki. aja lah kumaha? Emang ayo bae sih. Penasaran. Curiga. Bahaya boy. Selidiki yuk lah. Selidiki lah. Ayo bae. Nah, ada curiga. Masalahnya selidiki. Gimana orang nyelidiki nah? Sama tenyaho ya tak budak. Aing pernah nampak aneh mana Di mana? di jalan itu tuh. Pun tadi sih nampak tuh main naik makan jam. Mahalnya dong nanya. Eta jam cepet. Pedas ya. Pak ada sih tuh di situ. Haram cara amat tuh. Itu sih. Ibu tah. Udah ngopi lah. Boy, ayo kira boy, sih tahu tuh boy, nampak tuh boy. Kok nang pengen jala. Jarah tadi. Gimana boy? Kaosku nah. Ketik Pak, lumayan. Barang bekas jadi duit. Dambu menang. Ongsokan menang. Jual bela jadikan duit lumayan. Masih ngibang sih, nak jual orang sokan ongkos. Bos Aik tangguhan. Bos siapa? Pulang ke Tenggara anak. Emang saja? Imam. Oh, Nih, mohon saja. baik. Biasa bos tuh. Jadikan duit lah. Tik amat ya, bebenang anak. Atau pan tadi ngobrol lama pan ngobrol dulu apa. Jadi waktu eta rada sore gitu tah jadi benar segitu doang. Tik gimana? Kes goceng lah. Gede amat sih. Itu bos tuh. Ada tuh aya kalengan tuh obat tuh. Tengaruh, Taruh lah bos. Mistaken lah 2000 malah. Jadi 7000-nya lumayan banyak beli paket. Oh gitu. Ya, mikir ya sana. Deh bos, nyaran mehese karena bos. Kurang sampai ruruyukan. Oh gitu. Nah. Woi, Marosokan. Mana sih? oh, Lin. Oh, Lin, nama Lin. Woi. Bulan aku itu. Iya, dua sih habis tahu. Menginjaknya. jadikan lah. Waduh. Ngomong nama Meeting jam nang di Singapura. Gawe jadi direktur besar, orang angge. Iya. Enak ya naon? Nah, iya naon. Ah, saya mau jalan naon. Ima aqua. Gua bon. Iya nu aran meeting iya. Meeting jam nang di Singapura lah naon. Ini kos kieu nai. Meeting. Sisi meeting atuh loba di main ya. Woi, dak aing bisa jelaskeun. Nah, can udah jelaskan. Ngomong sia. Pan aing meeting ge pan tadi ketemuan pan dia jeung bos aing ya. Jadi meeting kita ngabahas ieu rongsokan.
Lah ngaku bes ya, alasan bes ya ngaku itu ngerasa. Woi. Saya emang aya naon? Woi, emang Hah? kunaon? Dari naon? Kok saya sedih sih? Sedih. Entah sedih nak kunaon ngomong kain. Geraya lah aing nyalo loba ieu keperluan. Yang sedih. Sedih. Dah sia sedih sia bisa ambil kalau nggak cerita bisa.